Komandan, katanya si RT kabur. Ting kabur ke mana Pak RW udah mau duit warga? Iya. Hiji waktu orang ngayakeun rapat, orang pergantian RT. Siap RW. Siap, mah ini si RT. Anjir. Ayo nama kasep pakai seragam boy. Kemana wae maneh? Ampura komandan kamari teh. Nyeri ieu tipes lebat ngadahar mie. Da segala di dahar maneh mah. Aduh, lemur teh angkep kieu jadi hayang morong koa. Aduh, kursi teh leueur tongo teh. Aduh, Pak RW nyeri cangkeng euy. Kunaon, Pak Legend? Aduh, nyeri cangkeng euy, kursi teh geus busaan. Boga warga teh pikarunyangeun. Cing Pak RW nginjem duit atuh euy. Angge de kasbon teh dibere Pak Legend. Lain teh dibere, duitna dicokot ku si RT. Kumaha atuh urang geus teu boga kursi. Tongo. Kalem. Urang meuli kursi mah kalem. Iya mah kudu neangan ide euy supaya warga percaya ka aing. Ayo babek. Mana? Itu. Bray, si juragan soranganan, siga geus tobat, siga namanya. Pan duitna digomol ku si RT. Wah, Bro, obatnya nu party nyaman lain. tomat. Geus lah, wang samperkeun mending aya nama-nama. Ayo, buru. Halo Pak RW. Halo, juragan. Daramang. Alhamdulillah. Daramang ieu Pak Legend. Alhamdulillah. Nuhun aya naon ieu teh Pak RW nuju ngarariung kieu teh? Maneh tobatnya tawat tobatan. Abi mah Pak RW tobat asli ayeuna mah nya eta mah percanten syukur teu sawios abi mah. Tong suudon, tongo. Titi hayang meuli kursi moal. Woi, naon teh? Sarame kieu ya teh. Pagondrong Daramang. Alhamdulillah Alhamdulillah. geurung Pada ieu hungkul teh euy, Tah. pada ieu teh. nu karari ieu. Kanker lagi unjuk kanker. Menuju karangkernya nya ayeuna mah abi sebagai juragan upami warga aya pangabutuh luapkeun we ka Pak RW abi bade ngabantos insyaallah siap. Ari kamari maneh kemana wae? Ya syukur atau geus tobat bener mah. Tong itu batur geus tobat. Bener. Lain kan ICRT ka mana euy? RT teh nyaeta nyanak akte terus nyanak surat-surat anu penting artos sadayana dicanak ku si RT teh. Terus ayeuna kan kumaha pertanggungjawabanna kan belum doa pertanggungjawabanna atuh. Ya perkawisata mah abi insyaallah tanggung waler. Tong lo makane tongo. Urang teh keur ngolo RW hayang kursi, ulah ngalilakeun tongo. Siap lah yuk. Murek palanya kursi ka aing. Apa tempatna nu mana nu halus? Kursi naon tongo? Urang teh hayang kursi ngan teu boga duit. Artos kanggo naon Pak Legend? Angot di lambujur anu di bumi tos tuas. Ayeuna mah geus urang balanya keur warga kursi mah. Aya artos atuh we. Nyata digubuk RT. Terus we ayeuna mah saderek terkawis kursi mah urang meser. Anu waler masalah artos baku abi. Aslina Asli Pak Legend asli ayeuna mah. Mun balanya kursi ka aing. Kualitas edun, harga murah, terjangkau, jeung pelayananana edan. Jangan dipakai. Tong dilalilagan aya karunya situ. Pariko ada ceurik ayo. Ayo lah, lihat lah, ayo. Yuk. Kelas kerap. aya naon teh? Jalan kieu abi kan terang alamatna di palimana alamatna masih teu. Eta jalan Simpang Asin, Desa Sirna Jaya, Kecamatan Gunung Halu. Oh, mohon. Ayo. Mangga tron di payun. Buru. Yuk jeung abi jawe.
di dia ya kursi. Ang baru ning kursi kapal helikopter kayak aya di dia mah. Yang benar tongo. Iya mah kepaksa kudu ngaluarkeun modal keur ngarayu warga teh jadi ge saran. Ai, kobana naon di dieu mah nya euy. Sampurasun. Wah, bener geuning euy. Alhamdulillah ieu Kang tos lami ieu Kang mending hebat ieu nya ya. Kita tos aya poe kana 5 tahunan mah kada malah nyarina gitu. Ya naon kada Laku puas kan abang tanya. eta gitu ya soalnya teh supaya puas gitu. Jadi full busa, full pair gitu, kayu, bawang gitu full gitu. Sok Kang dicobaan we. Dicobaan. Ya, seperti bidadari. Bagus ya masih bagus yang murah, barangnya bagus, harganya murah, mau ngecewakan apa kalah. Ya mah, kursi mang nanang sel apa sama, sing sweet lah tuh. Ay, Hebat kieu, Bos. Dun mantap. iya, proses sananya Ieu warnanya. mah puas ieu pelanggan ieu puas ieu Kang. Lain. Hebat ieu mah asli bener ya. Mang Rong, buat lawan dia, Mang Rong. Bagus itu bahannya. Mantap itu jalannya. Asli, Ade. Pak Bos. Ari eta teh kangge naon ah? Oh, eta teh kang tanganna jadi tanganna ge siga kieu weweg ditaekan ku budak oge moal Wah. budak ku kolot ge kuat. Hebat. Pokokna mah ku si badut oge moal ngarampeyak dijamin kuat gitu. Hebat bener. Bos, anu tas jatena aya. Oh, syukur atuh mane sabaraha sestet hewan ieu teh aya pokokna mah. Siap lah. Lima oge. Di paling mana? Di paling itu di mebel di budak di nanang motor palingnya nanang mebel. Oh, iya, iya. Ayo atuh. Ayo. Yuk, urang langsung nemu. Gila, Kang nih hebat kieu ieu tehnya, meni komplit kieu ieu. Mesin kaput. Ah, bener ieu mah kreatif pisan di dieu ya. Alhamdulillah nuhun atuh teh tos ngabagelnya teh. Ih, si teteh meni somseunya ditaros ku abi teh meni nya atuh teh punten teh. Bukan sombong lagi puasa. Ayang. Kebuka duit. Aduh. Jaket rock and roll. Ayang. Nu mana? Ayang nu hideung urang. Jika ana mantes sih dipake. Rock and roll pisan soalnya ieu jaket kulit teh. Mantap ieu mah. Soal gagal ieu mah. Urang tawar lah. Ayo. Nah, iya Kang, tinggali itu porsina geus jararani itu hararane itu. Oh, ibu komandan. Ajaran ku urang Ibu. Naon geus wani-wani cantik bahaya. Cantik bahaya. Ci. Ay, mantap, bro. Arudik. Bayar. Nya ngarisieun. Ah, tenang naon. Santai we bebas. Bebas aja. Ya arudik. Dasar tongo ngerakeun. Dijamin mau nyari cangkeng genap. Haling ngerakeun. Ngaganggu wae nya. Juragan kabayar moal ieu. Ah, make jeung teu kabayar ya pokokna mah kursi si legit, harga murah, pokokna mah kualitas tertinggi. Sok pokokna mah memuaskan juragan. Arade kieu nya. Suruh Marina, Bos. Oh iya juga nanya di masih legend mah rada cocok. Aduh. Kat jual sah nu panto di dieu ieu teh. Lain panto anu kieu tihang. Ih, bener woi. Edan. Wih, ieu bener kualitas mantap, Bro, ieu. Wah, Urang puas ieu mun. bagusnya. Ah, ieu mah bener. Ade ieu mah. Alhamdulillah, reug rek meuli aing cuman mah. Dun iya kualitasna oi. Leh luar negeri mah oi.
Jadi hayang motor. Mana boga duitna teu? Teu. Aya naon di Tegara Raneng deh? Loba jalema kena naon itu. Wah, piduitan euy. Urang kondisikeun dah. Naon ieu? Aya naon Aya naon ieu teh keur ngagaranengkeun ieu teh. Ya aing lupa aing naon ngaganengkeun di dia. Kumaha aja tremna ya? Ya rokok. Ya. Aing mah hayang duit. Naon kosong bagi tongok ieu teh. Siapa tebal aing mere nu kosong. Tadi mah ayaan tongok. Nya Kang, mending ieu lah aya bari ngariung bari nongkrong bari ngaleun. Kang, ngaleun teh pas sambil nongkrong nya. Kan bae lah. Naon tampang we jiga konglomerat meren kieu. Kan bae lah. Bere Kang. Kan bae aya juragan itu oge nih, kakak ningalikeun. Nuhun ah, Pak. Nuhun. Dahar we. Lain sarayanya HPG-nya. Setelah diobrolkeun Dekat kulit aya nih. Lain wi, urang teh rek transfer duit, di dia bisa moal nya. Di dieu mah cenah. Di dieu mah insyaallah we. Oh, teu bisa naon oge di dieu mah. Hebat. biasa atuh ieu bade kabang lain, bade tarik tunai, bade setor motor, bayar BPJS, biasa lah. Hebat. Ya kan aya di Sana tuh kitu mah abi bari transfer ieu teh nya eta. siap, sabaraha kabang naon juragan? Abang ieu ya. Oh siap. Sabaraha nominalna? Hah? 2 juta. Nomor rekeningna mah. Bang naon? Mandiri atau sama-sama? Kang, hari kabel data ya. Aya, bade nu sabaraha? Aya nu 2 ampere, anu 3 ampere. Hari kuota data ya di. Aya, Komplitnya. komplit nu. Masuk casan aya. Di nu biasa aya. Nyawe di dieu mah tinggal eueuh. Komplit ya dia mah. Asli mah. Upami ladar aya teh kan. Oh aya, antena remote, ada biasa. Kalau sana bete di bumi gaduh TV tapi ladar teh geus awon ya. Nya atuh kudu diganti. 1 juta. Tinggal di dieu mah RW kana mah kudu nyekur biji di dieu segala kumplit kalau Mi, bisa galak aya di dia mah. Lain nih bener nih antena teh nih iya nih ngegeureun tadi kamarina. Segala aya. Kamap mah buku aya di dia mah. Sekalian pada meserieu ningali antena teh sarang kontak ke si legend teh nih. Tane Kang ieu teh. Abi kan aya itu serang ge mah seueur barang di dieu. Abi ngageuleuh moal susah. Mun abi teh bade nyanak pokona we gitu hari kor kilu beureum. Panggalna hoyong sabaraha eta. Oh, eta teh 2.500.000. Ngaranna luas naon? Barang nu sakitu antikna, murah di dia mah. Eta nya Murah di dia mah bener. Kualitas alus. ade bener we di dieu mah asli na we. Terjangkau deh nya. Moal ipis aku aya kitu cara nama atuh juragan teh. Tenang dulu. Harebat kieu nya. Aduh. Di imah teh teu boga kulkas. Bu, Aya Aya kulkas. Aya bade naon?
Hayongna nu 2 pintu. Aya. Oh, ya itu atur rumah ada pintunya. Pada naros sih ternyata orang ajak ke kursi teh pengawasna yang sabaraha ieu teh nu leresna. nya ieu teh kursi teh paling oge kan abi teh lamun kanu sanes mah gitunya 2827. Nah, kalau 2 genap we gitu lah, cuma 2 genap gitu 2.600.000. Kan pokona mah kabatur mah ieu teh 2827, kagan mah bae lah 2 genap we gitu. Bayar tongo. Urang geus teu kuat hayang diupinu kursi ibu. Main bayar wae. Boga duitna teu. Tongo. Kematangna kalem. Urang nego heula. Nuga nego kursi alus kieu mah nya teu kabayar. Kualitas edun kieu masih kaya ditawar. Empuk di. Atuh ayeuna mah kieu we, Bos Nanang. Abi teh na teh da kumanya 24 ieu teh menawi we kersa. Atuh teu kuat teh teh 25 tuh 100 deui gitulah karena rada genah ka sararea keur ngirimkeunana keur supir lain naon apa keur uang rokok. Nya eta kur sakieu-kieuna ieu teh mung 24 ieu teh. Tah hartosna itu heula, pamit teu percetakan. Ya keur bae we atulah hitung-hitung kacimatan ya mah ka juragan ya juragan supaya cing awet teh kursina cing bareka cing mangkana. Deal ieu teh kursi teh milik aku. Nyatil atuh pan dia geus dibayar, geus transaksi jeung Bos Nanang. Asik. Main Lain bejarin carita ieu bener wawag aslina. Kokoh wawag. Baik kan si legend Kuatnya. Nah ieu nya nyangakeun barangna napi artosna meureun si pada manfaat sadayana si kagentosan deui udah pameserna. Amin. Ya tah kitu. ya atur nuhun pisan Manang. Yo. Tong hilap. Like, comment, share, and subscribe. Nah, paraya sadayana upami bade balanya sabangsa ning elektronik sareng alat-alat mebel, kursi, sareng pulsa oge aya. Tong hilap ka toko Nanang Sel. Lapatna di Jalan Simpang Asin RW 3. Action. Aran juragan ngomong kadel. Jalan sendiri sih. Action. Juragan sing bener ngomong teh. Di dia tadi jalan raya Simpang Asin, Ya, terus RW 3, Desa Sirna Jaya, Kecamatan Gunung Halu. Action. Anu lingina di payunan Indomart. Nanang Sel. Action. Barangnya mulus. Terjamin, harganya murah, kualitasnya mantap, nyaman dipakai.